akhirnya nanti. Asahna alam katara gumanti asih manusia rongkah angkara murka alam ke gancang ruksakna milih nabi napai laca nyusur galut purwadaksi tentu sing hade hati-hati indah amparan silih wawan senajan ditulah tali melaju kujeng arena panggonya dajeng senajan digungkan ganti moal-moal kaanjena naga anjena Dagasa urang kenaut tadi jadikan tadi jadikan kapan abdi minta cai bantuannya kunaut tadi cangkiran pojok please bos jentri tadi cangkiran kapan abdi minta janji kunaut tadi pikiran tadi pikiran nadap cangkring kena dawir ngajajar pantai antai baingan tekenang pikir tekenang pikir gara-gara tarik paturai tarik alam katara gumanti asih manusia mun hirup jeung pangeti likum laku jeung kalangsuda jeung kalangsu tepokan penuh bugaran diri lampah dengan lajur nafsu lajur nafsu gunung lepur leweng dapat dak leweng dapat tak kabean alam ruksak alam ruksak ya pertapan wiku ya pertapan sok kalima
ya sidorna kang mengadep ya kang mengadep iku ya pertapan sidor mayang ngadep kadia kang jajar pinara ya jajar pinara pamilon ti nagara Astina nyaeta ya Raden Mandrakomara langsung anu disepuhan ku Residor ngantika Kaset Mandrakomara kaula nun eyang kedah kumaha ye parantos dugi kadek lempengkeun hate lamun hayang ieu Wahyu Cakraningrat tiasa lepet ka gua garwa nu kaset anu tadi kadek catet tina ati cing bersih sok keun ku ama di aping di jaring kadek suatama daya data kulawa wayana belah kaler belah kidul belah kulon belah wetan jaga bisa aya juri suratan Sumara mah kelong nyawa anu bakal ngaganggu ieu Raden Mandrakomara sok jalankeun kadek ku eyang didoakeun ti katepihan kadek cing ati-atinya sok kasep sok itu saminya antawisnya nyaeta Raden Mandrakomara sapertos papan negara anu ngasuh nyaeta sama Purwagana parantos kelebatan Wahyu Cakraningrat namung di dieu Wahyu Cakraningrat tos nyaketan kana warga Purwagana ieu Raden Mandrakomara kasih Mandrakomara ye gerawadahan kaula nu badanan kana pamentah hidup kasih Caang ya kaula Kumaden asatina punduk bete asatinu tarang aya nu tiis jeung sepi kan awak kaula nah itu aya awewe deui kukurumuyan di belah kulon gelis kalau non pada ngiring ngalangkung ngalangkung den kadeden saha kaula pada ngiring ngalangkung kadinya kapalih kidul manawi sareng manawi aya jalan kapalih kidul kaula nun nepikeun ka Camparnit kitu santos ya saha anjeun kaula teh nyaeta Cakrawati
Oh Cakrawati bade akad ka mana didinya parantos dipalih kaler bade ka kidul manawi ieu bade ngiring ngalangkung kaula nuhun alah ngalangkung mah gampang sok bade ka mana ke jajahkeun ku kaula ieu kaula kieu putra raja ti nagara Astina ieu teh putra raja ti nagara Astina gampang buka bakal diajakeun sok kepalih kidul tepi no damel kieu we ayeuna kumaha lamun bakang dijajakeun oge sakalian akang deuk ngalamar ieu ka sepuh bakal ditapi eta moal aduh kaula nun eta mah rahasia kula nun teu langkung dah kaula mah taacan minat ngiring ngalangkung ngiring ngalangkung ku kaula bakal ditikah hoyong taacan aka hoyong di dieu nafsuna ye kagila-gila makna kumara tinggalna kilisawati-wati endahna kabina-bina ninggal ieu gadon rambut cuy anu tinggalna rambutna omak banyu itu kayaan lara sami ieu Cakrawati digabluk leungit lebih hilang tapak rana tina paninggalna ieu macam iya nah kumaha Den menghilang ieu dinasti nah tapi kalian iya gitu tapi lain aja meliang kasir sana cenah mah jangkrik aduh ya kacungan kakara ya kaula ningali nu geuris kieu sami nasibna sareng sama pumagana ya wahyu Cakraningrat kaluar di tina gua karuana ieu bang wayah nak kasep lain tenya lain teu dabongana adik ya kasih naon kasep kumaha kasep aya nu maos sateuy aya ieu tina mastaka kaula aya kumaha bete ningasa eyang oge sajelat aya cahaya tieu datangna ka belah kulon moal wahyu Cakraningrat tapi nu damel eyang cilaka ka mana lupatna ka palih kulon udah ayo udah kitu gayaan ananya eta mandek kumaragi gagal ya wahyu Cakraningrat tiasa lumapat kumargi aksep kalaguanana sami sareng sama purwagana kacariosnya eta ditena palih kulon Raden Abimanyu anu diasuh langsungnya eta Kelurah Semar Badanaya
ya kadeka akang ila lain kitu tong heureuy teuy bantuan ngadoa anggur madeuleut dunungan urang tuker menekung kanu kagungan menta kanu kawasa merdi hulas asihna ti Gusti Nu Maha Suci kade ka akang selain nya Pak dengan ngomong kita tadi dengan apal moal ada apalah mal heureui serius kade kasih Uwa Semar iya kadieu sakedap ugi we hoyong diparancahan heula ku uwa mangga jadi pangkrangan kulanya kawangan sabaruna widi pangeran temonggo ti kasenian pamilang ke kalanya ulah nonton kesenian tapi nonton keslayan ucap surat sawirah lagu gantung cepasa dakap didandu pemilik gemelang kawi nyumpunan wirahmatan pasti
susah bahan sandaman Jangan nengah pacar na jadi lantaran gandeng nanyarangkeun kalungguhan ngerampet kana ukuran mulimkeun kekuasaan estuning kaya rasa-rasan wani ngarempak aturan rakyat diangkat jajahan ada pantau rakyat yang kesabaran amarah kekawanan ngejoran pemerintahan nuntut asas keadilan mihara kemanusiaan Bumi bangda kemuliaan para hati pangeran hayu urang sesarangan pujakan mahal sangkan kenging kakiatan malah yang sepasola negeri aman karharajan adil dina kamakmuran aya dina katengtreman sing nepi ka ngarajaman di era globalisasi amaya muncul era reformasi seueur anu unjuk aksi mata kimir mata di sini Itu. yang ciukura basa-basi kasien kingis kubisi boga rasa baju besi mangabas samaru moal konsumsi tidaya kasih sisi maceh anu araraksi katangen sarta kasaksi intina armut korsi kiwari jadi kasungsi loba wadah tanpa esi wari kawas zaman ngungsi tebakna direformasi Semar ya winangnong Semar kunjung wiraga sukma ya wiraga
aminan wirakasukma maha was nya kumaha wanita dewe pun buyut laksanakeun sakumaha kedahna tapi noda malua pot doakeun DS-dukeun pisan bulan mudah-mudahan we wahyu cakran ingrat teh cing tiasa lumebet kajuragan anom wah abdiku dinoakeun pisan bulan mugia cing hasil tapi noda wala kadewe cing hati-hati daya teh di leuweung bisi aya itu ieu teh galak astajinga nyuhun bulan itu ieu teh galak bulan sami sangat pisan ente bulan jantan dengekeun kade selain anguran bantu ngadoa pilih aya nu janggal kade sabab ieu masalahna teu bisa dianggap enteng naon gitu enteng soteh carita itu dilaksanakeun mah bangga susah dilakonan mah teh gitu da nyata kitu teh anu ngaran-ngaran jelema manusia teh cicing dina hiji martabat nya aya martabak nom martabak telur geuning mah teh ngan kana hakaneun we seueur mah teh lain martabat Marconi taruloy tukang martabak mah ke pasar tah kitu sok menekung kanu kagungan nyuhunkeun kanu kawasaban ka Gusti Nu Maha Suci heuh uwa mah meureun syukur ngilu doa nya pek cing hasil bareng di dieu nya eta Lurah Semar Badanaya nuju ka wawadianan ieu Raden Abimanyu saprami punang kuat budahang kuat buta sami nya eta bade ngiring pamelon ti nagara Giling Wesi itu jika ya manusia di tanah nu belah kulon di urang ganggu ku urang bisi menang baleh na ieu dudungan urang kan ieu di belah taumoh ieu hei wah eta aya naon kade yang kade ku kan kade wei ah deui euy ngan wei aden teh sahanya alah meni jarangkung gede gitu dulu alah awas wah urang ganggu urang euy ayo manusia nepikeun kaburaha ieu euy weh kunaon maneh aya di dieu he nuju ye we gulan nuju nuan tapak nya di palih kidul wah keur sapanaon neangan si Wahyu Cakraningrat ya wah tong kikituan lah geus kudu nuan uing tuh geus hasil mana sih hasil segera katingali wah katingali kuing nek dicopot ka ditu si Wahyuna ya baru kena naon da Wahyu teh
bohong sia aja lain nungguan anu keur sapa siana udah ngarusak ieu leuweung meleguk naon keur nungguan anu tapa tuh belah kulon bohong sia deuk nguarantang kalkai sia nu gelede belegu tuh belah ditu tuh belah wetan juru belah wetan nu geledena sia geus peak lain kuring mah teh keur nunggu anu tapa bohong sia kawasna teu apal ya kamari sia dina TV naon dina mensot medsos kai sia golondongan ka bawah banjir buah sia jenunggalana bohong sia nunggu anu tapa teh nepikeun karuksak tuna anu teu maes teu meulem sia ka bawa belegu akibat ngaruksak leuweung banjir tuh sok ngaku maknya kudu sumpah aing teh baina keur kana haon anu kitu sia teh bohong sia deuk kaganggu ku aing bakal dibabat sia kurang ajar sia ya teh geus anu di aing ya heueuh da eueuh deui si wal manusia sok ngaruksak mah tong diantep di kitu mana bari anu teu maes teh meulem urang teu boga naon sok katudingan wungkul wah sia si konar ku aing dituan hayo lamun bener sia wani sakali-kali di ayeuna ngaganggu ieu leuweung neuk ngancurkeun di babat sia ku aing na sia teh percaya ka aing wah bohong sia sok ieu mah kudu disingkirkeun gimana babat di ku aing sok satu di belah ditu kade hati pak
si kurang ajar. Aya Adi aing pada bubar patauran jeung aing kurang ajar. Sok sia deuk balik tong ngarusak deuleu bagi belagu. Lamun ngarusak keneh ku aing bakal dik. Awas Ada sok dah. Oh. Nah, saurut. Montong nukangan sia belagu. Aing matara di tukangan sa hidung budake. Naon atuh? Kayak mah gelut. Oh, naon sia lesot ke da? Siku sia hop 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 untuk bahagia saya di mana? Hop, hop, Gelo euy. awas Kang. Badak euy. Badak. Aduh. Teu kadana kali aduh. Aduh. Digusur wae kitu. Gusur Kang. Awas Kang. Gituan sagala teh. Era enak ku batur atau era ku nonton akan. Lain gituan ya minggu aing tulungan jeung katidihan berat. Atuh waniana sia. Ditidihan ku nu badag. Cantik teh. Geser teh. Sing. Anggur pelukan wayah kieu sia teh. Alah. Lain gitu atuh sia teh. Aling goreng tengeul. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Aduh. Karena pohon jeli saya aduh. Nangan aing sana di mana? Aduh. 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 Ada. Adek mana? Maju mundur. Itu gayaan nananya eta asra jinga. Di saluareun tena
nyaeta mertahankeun dina kasalamatanna ieu Raden Abimanyu. Salamet si aing euy. Salamet, Pak. Salamet. Syukur atuh Raden. Sok teraskeun we teraskeun. Pangaulaan teraskeun. Aduh. Syukur bagja kumanyangan wa Semar. Iya. Dawala astra jinga. Ka dieu urang ngariung, ieu wahyu cakkan ngirat cigana geus aya dina awak kaula uas. Aduh ayan. Ini cahayana katingal syukur bagja kumayangan mugia sing tiasa nyanak kaya wahyu cakkan ningrat iya uang ngadoakeun mugi cing aya dina kakiatan aduh ayana mugi aya dina kakiatan mugi cing tiasa nyanak alah katingali ku sae naon lunungan wae eta ngajentul si eta mah tingali tuh cahaya cahaya di mana di leuweung kieu tuh mau di luhur tuh aya nah panon teh mata pedating bleuk tingali ai panada hareun sia teh aja gitu yuk alah Pak kumaha hasil kadil aja kadil naon sih wala teh teh nuhun we nuhun pangaulan mugi we ceng teh asa nyanakna ulan nuhun dawala doakeun we naon sih dawala teh naon teh lain naon ilikan atuh apalin atuh dawala syukur si lain waspada bermana tinggal nya Pak geus itu ning ngagebur kitu mudah-mudahan we atuh ting salawasna ieu da maneh mah soleh tu dawala buat jeung dewek coba lain soleh mah aya gede ujuk sate kumaha alah tah kitu nuhun sapapanipun aleutan nyaeta ti nagara Astina anu ngudag-ngudag ieu wahyu cakra ningrat anu pataka belah kulon cigana itu ke belah kulon Abimanyu aya di dieu nyangakeun semah anu kapihatur eyang ditapi aya naon di dieu kaula teh nuju tatapak ngeuring pamilon asa tapaknya milarian wahyu cakra ningrat
tepi nu damel kumaha tapi tilumpatna ke belah dia nyata mah tepi nu damel kade ya bulan ingwas pada we nges asup atas lebet iya bisa teh apal ya Wahyu Cakraningrat teh nges asup ke Manda Komara tah tadi teh kalau ada lumpat kabelah kulon nya ka dieu nyata kahidep tepi nu damel eyang tah ku eyang dek di peta eta Wahyu Cakraningrat wayahna sok dek ditukeran we ku eyang kade lul kade tetiasa eyang umargi ieu Wahyu Cakraningrat tos kahiji sareng awak kaula ah bisa diakalan sok kade lul kade moal tiasa atuh dina dicanakna oge sarua we jeung ngabunuh kaula ah nah henteu da bakal misah keneh ku eyang disageurkeun deui sok moal tiasa eyang ieu teh moal dibikeun tama jika ada moal tiasa paksa teu dibikeun wayahna dicangkalak sok dek naon ayeuna moal tiasa eyang punten we kaula teh sarua jeung pati kaula atuh lamun ieu Wahyu Cakraningrat dipaksa kita keluar ah dipaksa teh dibikeun wayahna bakal di penta bakal diberegot bakal wah tadi we dah sok dah anu kitu mah mundur lah sok aduh kade silai anggur ngalaleos teteh aduh gelah asa teu ngarti nah asa teu ngarti naon mah arti teh sia mah bodoh atuh sakola ge hanteu deuk nyaho di mana atuh di mana sok ya deuk naon hiji ka hareup ka deuk SD capek dong we nyarita ente du belegu lain kuring du belegu nah sia wawanianan nyebut ente pan aya lawan anak yuk ye Wahyu Cakraningrat teh geus asup miraga sukma kadunungan kuring nah gitu so teu geus suci dirina ayeuna deuk dipaksa deuk dipentas na kaluar deui lamun teu kaluar naon sababna nyamungeun we lain nemungeun berarti dipercaya tah ayeuna dipaksa dipentas sarua jeung ngabunuh dunungan kuring sok ieu rakyatna moal dibikeun ku kuring sok jangan jajah wawanianan sia ya korawa sakitu lobana sia bahkan dikepung wako diboyan mangap nah moal mundur sasiku nya setapak ai sok sia dibakar dewa tewak amat tewak Tong balana
Wah. Aku gigi biksi. Lalur digebrik-gebrik brah ini ting cara lawa kowe hawa suhu hari kowe lu kitu lamun terdibikeun sabakal ditiga sabagwai bogoh da ike peuyeum ibu Parasa lumayan tiis kurang ajar Parasa lumayan Lumayan sakit dong. naonan tiis kok nyata astra jenga dikepung waku buaya mangap orang-orang Astina kararesan dina danget ieu Raden Gatot Kaca ditugaskeun ku para sesepuh Panawa piwarang awalnya eta kan Arden Abimanyu saperpanipun Raden Gatot Kaca rakni pirsa sodaran kepapaga dia macet Sinjang kirut saja tining wayang mancat ladang inu mempang Gatot Kaca pringgan dani bebenteng Amartapura Sorotah pati jiwa raga keur ngamela negara Gatot Kaca pringgan alus warna jiwa raga estu
benteng negara Satria adalah bangsa benteng negara Satria adalah bangsa Satria adalah bangsa Berjuang mati-matian Bermanjakan keadilan Gatot kaca Brigandani pahlawan anu utama pahlawan anu utama sangkana syukur abdi keur ngambil mah jahit lemah jahit hidup sehat-sehat pasti mau bagi yang asna kehancuran Satria Kanca-kanca kaulah ditugaskan ku para sesepuh Pandawa urang abdi gara-gara Kangjeng Rai Api Bayu anu nuju tatapa sabdarga lain-lain maka diri Allah hujan papayungan renungan langit ketembong modasna balang siang kajongjonan lamun kieu salawas geningan lamun kisah daun lopang sisi empang harjo tembong uratna gening harjo tembong uratna lamun enggang hayang tepang kasono tayakeun nunungan kasono kasih si sumur gampang goyang ing arungan gampang goyang ing arungan popo seumur-umur lalakon anu kasorang nu manis lalakon anu kasorang popo seumur-umur lalakon anu kasorang lalakon
katasan Gatot Gajahwiyang Ire katasan Gatot Gajahwiyang yang putra gandani Almi putra ya Arimbi putra putra ing Pandawali lima ya Pandawali lima Pandawa Raden Gatot Gajah Maneg nyaeta di leuweung Saptarga ninggal kapalitongo ieu Raden Gatot Gajah dina tema nyaeta ieu Raden Abimanyu katinggalna parantos nyaeta Diljung Mungpulung Raden Abimanyu sareng Semar Sapram Kangjeng Rai Abimanyu nuju ngariung jigana parantos hasib ya Rai Kang Rai bagi hiap buat teman Abi ayah kakak Gatot iya gini juragan anu buat Semar iya kayak juragan anak punya juragan anu pak waduh sama sugem kakak Gatot Gajah Kang Tingrai itapi wakak kumaha hasil alhamdulillah aya dong ati para sepuh oge tiaka banyu syukur bahagia kumayangan kumawa alhamdulillah nun ayahi barpangno ati para sepuh sadayana ieu teh hasil wahyu jagat ningrat teh parantos aya bagi ieu dina warugana heueuh juragan Anom Abimanyu syukur bahagia kumayangan wa cepot cager bener aya gan aduh nyakeun sembahan nu kapihatur gana alhamdulillah ieu juragan Anom Abimanyu parantos kajikan wahyu cakraningrat bulan berbahagia diterima sebaban sok ayeuna urang kumpul kat syukuran ayeuna wahyu cakraningrat parantos aya nitis Kakang Rai Abimanyu wah geura ijab kabul wah kumaha deh amuing bari jeung tiris kieu ge alhamdulillah kumaha urang ke samemeh ieu naon
ditutup dari acara dan sagede kita berkabung dibunuh laksa ketika bingahan lihat teh Nyata. nganuhunkeun ka para panitia anu sibuk sakitu ngagihkeun ieu tek-tek bengek tuh ku hantu atuh ka bapak kepala desa teu boleh nyaah jeung deudeuh ke masyarakatna dulu ka bapak RT ka bapak RW tokoh masyarakat para sepuh bini sepuh sadayana anu lingkungan di RW 15 mugi ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika pingahan ya tina sapara kaca mugi amal kasayan para saderek sadayana cing digentos kalebet amal anu sae digentos kudu kagungan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atuh nek rek sanuk-sanuk sakenap. Oh, mangga. Ya, dapat tagi cokol sabar kana cek paribasana teh mah unur ka tingali punuk datang ka tanglitaran. Nah, tos. Neteh heuda sakieu buktina. Ya. Ya. Ulah kira-kira ngahapunten. Masih keneh tak tekok jauh kana bener loba na nu salahna pisan. Heuda karasa jeung rumasa. Nyata gitu ieu teh nyata kita ngalastarikeun seni khusus wayang golek ya. Umumna seni naon bae nu aya di desa Cirenyewetan khususna ya. Cing langkung majeng atuh Bapak Kepala Desa mugi salamina cing aya panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kahayang tujuan mugi cing dikabul ku mantena nya. Dak saha deui paniwal urang bakal ngadukungna kitu. Tah, tos. Tah ku kituna atuh da beukul aya carita anu ceuk paribasa na teh mah matak nyinggung. Matak non nyeletit kana diri, pada seleket kana hate. Kadang-kadang sok ngajebret geuning kana hate mah bisa kitu. Salah jeung benerna hapunten anu kasuhun kula tine. Ya mati sadayana we berarti para neaga anu sarombongan ulah kira-kira ngahapunten samudaya kelepatan. Jeung ulah kapok deh beurang euy. Ata urang anu kapok teh itu. Gitu. Ka tukang son, Abang Liman Bejo, Abang Deni, ngahaturkeun nuhun. Tidak NS Di kamari sabarangkali, syukur. Cing sehat ya kasep. Iyalah, tidak gitu. Nya sakitu we teh mah. Lebet ka saya mah teh hapunten anu kasuhun. Ditutup baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemang tinitis sebaran sari tutup pelawang sigotaka. Kancamitra sadaya Rengse kapihatur pagelaran wayang golek parantos kasaksen kuburan sadaya atuh simkuring bisa para kanca di atas nami Gentra Manglaya Pandaga Pusaka Sunda hatur ebu nuhun kasadayana kadang wargi anu parantos ngarojong tur ngadeudeung kana lubang sunggai acara DNS Sound System